tata titi duduga prayoga dina kahirupan orang guys. Perlu dipakainya bahasa tata titi duduga prayoga teh pihartieuna teh nyaeta urang hirup kudu make adab-adaban, urang hirup kudu make etika, bahasa Sunda nama kudu sopan santun, urang bahasa keur kasaluhureun kos kumaha, kasahanapeun kumaha, kakolot kumaha, kabudak kumaha, eta bahasana tata titi duduga prayoga. Perlu dipakainya guys dina sapopoe, boh jeung babaturan, boh jeung saha wae oge urang kudu make. Kusabab lamun urang teu boga kasopanan, lamun urang teu boga adab, batur oge bakal mika ijid atawa teu mikaresep ka diri urang. Sakitu mudah-mudahan urang mah sing dijadikeun jalma anu bisa sopan santun ka sasama jalma.